Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala nikmatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil malail a'la liyamidin. Bapak miwah Ibu, kali kanca-kanca anggota komunitas Pakarangan, alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa tepang kalayan virtual nggoning sasarengan bade nyakseni acara Bewarapi Unggul Pasanggiri ngarang carpon jejer sasalat corona anu diayakeun ku komunitas Pakarangan tahun 2021. Langkung dipayun simkuring sejanyanggakeun salam miwah hormat ka Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kersana Bapak Profesor Endang Aminuddin Ajis. Kitu deui teu hilap salam miwah hormat kasanggakeun ka Bapak Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kersana Bapak Muhammad Abdul Haq M.Hum. Teu hilap ka Teh Titik Rusiani sareng Teh Endah Dinda Jenura aranjeunna minangka pangarang anu ngiring ngasuh di lapak Pakarangan anu teras ngawurkeun pirang-pirang ilmu supados kanca-kanca sadayana teras kahudang sumangetna. Kantenan teu hilap ka para pangarang, para sastrawan Sunda, utamina kanca-kanca anggota komunitas Pakarangan anu teras diajar soson-soson daria hoyong diajar nyerat saban waktos. Bapak miwah Ibu, kali kanca hormaten simkuring, syukur alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa tepang kalayan virtual nggoning sasarengan bade nyakseni acara Bewarapi Unggul Pasanggiri ngarang carpon jejer sasalat corona anu diayakeun ku komunitas Pakarangan tahun 2021. Ieu acara teh tiasa lumangsung kalayan panggeudel anu kalintang ageungna di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sareng Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kantenan urang bingah pisan, bingah ka giri-giri disuhun ku hastakali wireh ieu Pasanggiri anu wengkuanana alit teh kenging pangrojong sareng perhatosan anu sakitu ageungna. Sewu nuhun kapihatur ka Bapak Kepala Badan sareng Bapak Kepala Pusat Bahasa pamugi ieu rampak gawe teh sing tiasa teras manjang, tiasa diayakeun ku urang sasarengan dina mangsa nu bakal datang. Ieu Pasanggiri teh ngahaja diayakeun minangka hiji respon kana mahabuna sasalat corona anu parantos lumangsung langkung ti sataun. Sasalat anu ngabarubahkeun kahirupan balarea, malah hampir ngalumpuhkeun rupa-rupa bidang kahirupan, ekonomi, sosial, budaya sareng sajabina. Saban waktos urang sadayana nyaksian kumaha tunggaran rahayat ku ayeuna ieu sasalat. Kanggo pangarang kantenan bae ieu kaayaan teh sanes pasualan anu teu bira. Minangka hiji teks sosial anu gumuruh numbagan pikiran sareng rasaan. Warta ngeunaan ieu sasalat parantos diliput ku media massa cetak nepi online di awal tahun 2020. Nanging urang terang jurnalistik mah kapan mung saukur ngarekam fakta naon anu tinggal sareng kasaksian. Bawi rasa lebah dieu pisan pentingna karya sastra teh. Kaguligah, kasieun, kakeung balarea ngan bakal kasumsi dina karya sastra lantaran di jerona aya rasa jeung aya tafsir pangarang. Rupani peristiwa sasalat teh ku pangarang mah dilenyepan, diendekeun, sina namper acining rasa manusana anu bakal ditulis. Kitu kasang tukang diayakeunana ieu Pasanggiri ngarang carpon kalayan jejer sasalat corona. Alhamdulillah para kanca anggota komunitas Pakarangan tiasa ngiring au janten pamilon dina ieu Pasanggiri. Dina danget ieu urang bade sasarangan nyakseni saha wae anu janten pi unggul dina ieu Pasanggiri teh. Dewan juri
parantos milih sareng mutuskeun para piunggulna. Nyaeta piunggul kahiji, piunggul kadua, piunggul katilu, sareng tiluan anu janten piunggul harapan satata. Engke baris dibewarakeun ku Teh Endah Dinda Jenura kalih Bapak Profesor Endang Aminuddin Ajis kanggo ngaoskeun para piunggulna. Bapak miwah Ibu, rupina sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, kalayan asmana komunitas pakarangan, simkuring ngahaturkeun sewu nuhun ka para kanca anu parantos ngiring aub dina ieu pasanggiri. Teu hilap sewu nuhun oge kasanggakeun ka Bapak Kepala Badan sareng Bapak Kepala Pusat Bahasa dan Sastra anu parantos ngadeudel kana ieu kagiatan. Mugi-mugi ieu kagiatan teh sing nyanak barokah kali kasayan ka urang sadayana, utamina tiasa ngarojong hirup uripna basa sareng sastra Sunda. Pamungkas kasanggakeun sisindiran. Kacikarang meuli lapis nyin salad make uyah. Hayu urang tetep nulis najan sasalad jan nyingkah. Ku hayang dahar kelepon meulina di Panyawangan. Mun hayang diajar nyarpon di dieu di pakarangan. Sakitu nu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para sastrawan serta pegiat sastra Sunda dimanapun berada. Pertama, saya ingin mengajak semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada malam hari ini kita diberi sehat, berkumpul di ruang ini untuk bertatap maya menghadiri acara ini. Kita merasakan betul bahwa di masa pandemi ini kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita pelihara kesehatan kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan sekaligus penghargaan yang tulus kepada komunitas pakarangan yang telah menyelenggarakan kegiatan Pasanggiri Ngarang Carpon Jejer Sasalad Corona atau lomba menulis cerpen berbahasa Sunda dengan tema pandemi Corona yang telah berlangsung mulai tanggal 25 Mei hingga 25 Juni 2021. Kegiatan lomba menulis karya sastra dalam bahasa daerah seperti ini betul-betul memberikan inspirasi kepada semuanya. Dan dari sudut pandang kami, ini sangat relevan dengan program prioritas yang ada di Badan Bahasa. Mulai tahun ini, kami menyelenggarakan dukungan penulisan karya-karya sastra di dalam bahasa daerah, yang kemudian nanti diharapkan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya ada dua. Pertama, kita mendorong berkembangnya penulisan karya-karya sastra itu supaya terjadi pemertahanan atau pelindungan, konservasi terhadap bahasa daerah itu sendiri. Kemudian pada saat yang sama tentu saja akan memunculkan para penulis, para pengarang baru yang akan berkecimpung di dalam dunia kepengarangan di dalam bahasa daerah tersebut. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah ketika itu diterjemahkan, maka sudah bisa dipastikan karya-karya itu bukan hanya akan bisa dinikmati oleh para penutur bahasa tersebut, tetapi juga bisa dijangkau secara lebih luas oleh para pembaca di seluruh Indonesia dan siapapun yang memahami bahasa Indonesia. Nah, jadi ini sangat relevan dengan program prioritas yang ada di Badan Bahasa. Hadirin yang berbahagia,
Di saat mewabahnya pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita dan juga hampir seluruh bagian dunia ini, seperti sekarang ini, para pengarang termasuk di dalamnya para pengarang sastra daerah, tentu telah menghayati situasi sosial yang mengerikan ini. Dari pikiran, estetika, serta kreativitas mereka, kita sangat berharap akan lahir karya-karya sastra yang mengangkat persoalan pandemi COVID-19. Seperti halnya pernah dilakukan oleh Albert Camus yang menuliskan penyakit sampar di Aljazair pada novel Samparnya. Atau seperti pengarang muda Sunda, Dadan Sutisna, yang mengangkat wabah pes di Tatar Sunda abad ke-19 melalui novelnya Sasalat. Ini merupakan sebuah karya sastra novel yang kemudian dihadiahi hadiah sastra Rancage tahun 2021. Karya-karya sastra seperti inilah yang akan langgeng dibaca oleh orang-orang dari zaman ke zaman. Sebab ia menjadi inspirasi, renungan, serta pembelajaran manusia untuk terus memperbaiki tatanan peradaban. Pada sisi inilah barangkali kegiatan lomba menulis cerpen berbahasa Sunda dengan tema pandemi corona yang dilakukan oleh komunitas Pakarangan akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Semoga para pengarang serta pegiat seni lainnya tidak hanya sekadar membaca situasi, tetapi juga menghayatinya secara sublim, lekat pada dirinya, lalu kemudian melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja yang perlu dan ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada para pengarang yang telah berkarya pada lomba ini. Selamat kepada para pemenang, semoga menjadi motivasi untuk terus berkreasi, menghasilkan karya-karya yang jauh lebih unggul dan lebih baik dari saat ini. Insya Allah, itu keyakinan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejer pangajen juri Pasanggiri ngarang carita pondok jejer Sasalat Corona Pakarangan 2020 hiji. Pasanggiri ngarang carita pondok nu diayakeun ku Pakarangan teh minangka hiji tarekah ngajurung para pangarang sangkan bisa ngarespon kaayaan masyarakat anu keur tunggara ku ieu Sasalat Corona. Rupaning kejadian anu tumiba ku ayana ieu sasalat dipiharap bisa dipotret, dilenyepan, ditafsirkan ku pangarang, serta ditulis dina bangunan carita pondok. Miang tina eta pamaksudan, tetekon atanapi kriteria pokok anu dipake patokan ngajen ku dewan juri teh nyaeta perkara jejer atanapi topik karangan. Kumaha pasualan Sasalat Corona diolah ku pangarang dina karyana. Samat mana pangarang bisa ngalenyepan sarta ngasongkeun eta pasualan ku parabot estetikna tapi bisa nyerep dina pikiran jeung mamaras anu maca. Salianti eta, kriteria sejen anu dipake patokan ku dewan juri nyaeta perkara bahasa jeung sistematika karangan. Kumaha kamaheran pangarang dina ngolah ungkara bahasa sarta ngarekat carita anu weweg sistematikana. Ieu sistematika teh di jerona ngawengku raraga karangan secara umum nyaeta kumaha pangarang ngarekat carita tapi bisa ngabaud emosi jeung imajinasi nu maca. Ari nu khususna nyaeta nu patali jeung unsur-unsur intrinsik anu ngawengku palaku, karakter, latar, suasana, galur, plot, jeung tema sarta amanat. Tina 34 carita pondok anu diajen, perkara jejer Sasalat Corona teh bisa diwincik jadi 3 rupa. Kahiji, diolah jadi pasualan kental tur jero dina carita. 2, diguar tapi karasa artifisial, dijieun-jieun. Sarta 3, disabit saules asal carita aya pakaitna jeung jejer anu geus ditangtukeun ku panitia. Dina ngasongkeun pasualan Sasalat Corona, pangarang katembong aya usaha pikeun motret rupaning peristiwa nu kasaksen. Karasa Sasalat Corona teh adak pisan, malah ningker kahirupan sarerea.
meh kabeh golongan ngararasakeun pangaruh ieu sasalah dina kahirupanana. Puguh deui warga masyarakat di kota jeung di Pelemburan. Aya oge anu museurkeun tilikan tina rupa-rupa tokoh carita anu dilakonkeun. Upamana bae pangusaha jugala, pangusaha tempat hiburan, dokter, guru, pagawe pabrik, instruktur senam, tukang dagang, tukang ngamen, supir bus, ajengan, residivis, urang baduy, tepi ka tukang runtah jeung tukang ngeduk kaluat. Hanya kalna eta pasualan anu kasorang ku rupa-rupa golongan teh direka dina suasana anu liwung kebak ku kasusah. Upamana bae kulantaran dirina atawa kula wargana positif katerap corona atawa ripuhna kahirupan balarea minangka pangaruh tina meuweuheun ieu panyakit. Tapi aya di antarana karya anu nenggang. Dina kaayaan sarwa susah teh tetep kudu aya semangat hirup. Aya optimisme ulah nguyung peunggas harapan. Lebah dieu karasa pangarang teh teges miboga amanat anu hayang ditepikeun. Nya karya anu model kieu diantarana anu meunang pangajian undak ti Dewan Juri. Lebah kamaheran ngolah basa, teu katembong aya karya anu nyong colang basana. Kakarasemet ungkara biasa pikeun ngaguluyurkeun carita. Teu kapanggih kakecapan atawa kalimat sugestif anu ngandung daya pamikat pikeun ngahirupkeun imaji jeung fantasi nu maca. Nu loba kapanggih malah sabalikna, loba keneh pangarang anu teu apik dina nuliskeun kekecapan. Naha kecap kamalayon, salah ngetik atau nepi tipe, atawa salah nuliskeun tanda baca jeung ejahan. Perkara sajen anu jadi patokan ngajen nyaeta sistematika jeung kagemblengan karangan. Dina sakabeh cerita pondok anu diajen, ukur hiji dua anu karasa wawag sistematikana. Boh raraga karanganana secara umum, boh dalitna ngolah palaku, karakter, latar, suasana, galur, plot, jeung tema sarta amanat. Lolobana ieu unsur intrinsik teh henteu digarap kalayan nya-nya. Teu kapanggih upamana palaku anu teges atawa nepi unik karakterna, latar jeung suasana anu antep, plot anu kuat, jeung mungkas carita ku ungkara atawa kajadian anu mata ngaweuhan dina pikiran. Aya carpon anu katimbang nenggang gagasanana. Nyaeta anu ngasongkeun sasalat corona dina ahengna hubungan dua tokoh awewe lesbian. Hanyakalna pangarang teu mere rarambu ajen inajen moral yen kalakuan kitu teh teu diwenangkeun. Kusabab mengpar boh ceuk lilinggeran agama, boh numutkeun kagaliban di urang. Aya deui anu kawilang unik nyaeta carpon anu ngaeksploitasi sora notifikasi HP. Nada tring HP teh ku pangarang lain ukur sora tanda asupna informasi atau nepi chat kana HP, tapi geus mangrupa tangara. Ayana kejadian penting di hiji lingkungan padumukan. Hanyakalna ieu tangara teh teu diolah di wawaas tepi kejadi runtuyan peristiwa anu ngundakeun emosi dina saban kajadian anu karandapan. Dumasar kana timbangan-timbangan di luhur, Dewan Juri mutuskeun 10 carita pondok unggulan atau nepi nomini. Nyaeta hiji Amis Pahit Pandemi karya Santi Senja. 2. Jampe Parepeh karya Ai Wawang. 3. Kalangkang Diri karya Dian Wulan. 4. Katurug Katutuh karya Nenden Hernika. 5. Mapag Sibar Pangharpan karya Aam Amarullah. 6. Nu Ceplak jeung Seehah karya Yeyet Herayati. 7. Numiang jeung Bayeungyang karya Rindriani. 8. Nunatrat di Natuna karya Firda Aulia. 9. Samoja Muguran Wanci Sareutna karya Esti Setiadewi. 10. Tring karya Titin Suryani. Tina 10 nomini tuluy diayak deui sarta diputuskeun para piunggulna. Tina eta 10 nomini teh girang pangajen tuluy ngayak sarta netepkeun para piunggulna. Nyaeta piunggul kahiji, piunggul kadua, piunggul katilu, sareng tiluan piunggul Harpan Satata. Eta para piunggul bade dibewarakeun ku Teh Endah Dinda Jenura kalih Bapak Profesor Endang Aminuddin Aziz. Bandung 3 Juli 2021. Dewan Juri
Hadi AKS pupuhu, Tik-Tik Rusiani anggota, Endah Dinda Jenura anggota. Rupina sakitu nu kapihatur, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilu bandara, tilu piunggul satata, Pasanggiri ngarang carpon pakarangan 2020 hiji, dikeluarkan di masyarakatnya. Anu kahiji nyaeta Amis Pahit Pandemi karya Santi Sinja. Anu kedua Jampe Parepeh karya Ai Wawang. Anu katilu Nunatrat Dinatuna karya Firda Aulia. Wilujeng kasadayana piunggul satata. Piunggul Pasanggiri ngarang carpon jejer sasalat corona, komunitas pakarangan tahun 2020 hiji. Piunggul katilu Nu Ceplak jeung Seehah karya Yayet Herayati. Piunggul kadua Katuruh Katutuh karya Nenden Hernika. Piunggul kahiji Mapag Hibar Pangharpan karya Aam Amarullah. Wilujeng ngiring bingah kasadaya piunggul. Wilujeng ka para piunggul ngarang carpon sasalad corona pakarangan. Ngiring bingah mugia nambihan sumanget kanggo teras makarya nu langkung mencerang deui. Atuh anu teu acan kabiruyungan ulah alit mana ulah rentas harapan masih seueur waktos kanggo makarya. Sumanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sejanga wilujengkeun ka para piunggul Pasanggiri ngarang carpon nu digelar di grup pakarangan dina platform Facebook. Ieu Pasanggiri teh ngabantun jejer sasalad corona. Tangtos bae keur sing saha anu ngiringan ieu Pasanggiri gede pisan tangtanganana kumaha mayunan ieu jejer sangkan jadi carita anu matak mikat nu macana sareng anu bisa ngahualkeun rupa-rupa rasa kamanusiaan dina jejer carita. Ieu panangtang teh tangtos ku para piunggul parantos diolah, dipikiran, dilelempeng, dibebenah jadi carita anu mantak menarik teh. Kusabab kitu saha wae piunggulna tangtu aranjeuna anu kreatif ngolah eta jejer lain ngan sakadar jadi setting carita tapi nya jadi jiwa carita. Wilujeng sakali deui ka para piunggul, mudah-mudahan ieu Pasanggiri teh jadi pamecut kanggo teras nanjirkeun kreativitas urang, kanggo teras ngolah jiwa kapangarangan urang, sangkan karangan-karangan urang di mangsa-mangsa anu bakal datang langkung sae deui. Wilujeng ka para piunggul sakali deui, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.